Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rame. Alhamdulillah dina wengi ieu Kang Ujang Amor sakumaha biasa tiap malam Jumat calung SMTV bakar magelaran. SMTV bro. Sakumaha biasa ieu paguyuban calung sanes grup calung tapi paguyuban calung sakabupaten Sumedang. Coba nyagakeun paguyuban calung Kabupaten Sumedang. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaraba fathul mubin. Syamiul alim. Puji kagungan pangeran Maha welas tur hemat Gusti mangkamu kapura bagja Allahu ya Rabbi mandena maha uninga solawat solawatan barokat barokat ala Muhammad Rasulillah Nadrat kepada kerabat para ahli jeung sahabat sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Daya bahan salempang mamang hariwang tuduh jalan nyata
Quran Yahdi Hayatona Quran Babun Rahmat Lana Quran Yahdi Hayatona Quran Babun Rahmat Lana Isi Quran Iman Islam Isan Iman Islam Isan Agaman tunggal Kaya liana Tekad kuat Kaya ringrona Lempang Lempeng Kaya nyimpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, mohon utamina ka para penggemar calung SMTV. Alhamdulillah dina wengi ieu malam Jumaah kaping sabaraha teh? Kaping genep. Kaping 8 Agustus. Tujuhnya so inget 7. Kaping 7 Agustus paguyuban calung Sumedang ngiring bingah ngiring hibur di Naraga calung SMTV. Sakantenan di Naraga memeriahkan HUT ras pisan ayeuna teh kalarasan dina sasi Agustus. Sasi Agustus teh aya momen anu sangat bersejarah. Waduh. Nya lain Kamerdekaan Republik Indonesia Cik. anu ka-80. Beda geus kolot pengomongnya haheho. Kakarana aku lagi geus capek geus sekolahnya. Alhamdulillahnya. Nu penting mah urang semangat. Semangat. Sanajan urang geus kolot. Geus kolot. Eleh kudu ngora semangat mah. Semangat. Ayeuna semangat 17 Agustus. Merdeka. Merdeka. Hah? Aya tuh. Gini. Geuning baheula keur SD di Al-Azhar geuning urang. Sok di sakola teh geuning antara bari tatakolan bangku. Oh bari-baris. 17 Agustus tahun 45 puncakna revolusi saksi nanjeurkeun ate penjajahan bangsa berjuang nanjeurkeun Indonesia merdeka Nusa Waluya Rahayu bangsa di bawah negeri. Ingat poho. Sa baheula keur SD we. Ingat poho. Da namanya urang ayeuna baheula keur umur 10 tahun. Ayeuna geus ambil 65. Untung we sok dibikeun ka budak jadi poho. Jadi rada inget seutik. Aya budak nu nakol. Budak nu narakol nyalung aya. Aya di antarana meureun. Hah? Aya budak nu nakol calung. Aya. Bener tuh urang di nu nakol telin budak. Apaan kieu? Orang semangat berjuang mah sekane. Kayak kaharep. Nah, ya mah budak tapi kita lain Tapi kolot. ari kahoyong mah memang urang ti paguyuban calung Sumedang hoyong mah entong urang di urang teuing. Da meureun aya barudak SMP, SMA, SD. Bener. Sok ayeuna mah tah, hei kaum para nonoman. Generasi muda. Oh, dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Di Sumedang Utara nepi ka Sumedang kabeh weh. Sumedang Barat, Sumedang Barat, Sumedang Timur, Sumedang Selatan. Sok. Hayu urang memulai seni Sunda khususna seni calung. Harek kusaha deui. Lamun lain ku urang Sumedang. Tah eta. Apaan urang teh kudu inget ka SPBS. Da urang mah geus kolot atuh nya. Geus kolot urang kudu aya gantina. Urang mah geus eueuh tempoe. Geus eueuh tempat urangnya. Pantes nama barudak nonoman, tapi insyaallah nya Insya Allah sok aina guru-guru nu aya di SD, nu di SMP, di SMP, di SMK, Tak yang beren Pak Ujang.
Mohon. Ieu teh salah sahiji meureun tugas urang Laras. sebagai kolot Ya. atau sepuh Ya. anu disepuhkeun anu aya di wilayah Sumedang. Laras bisa. Kumaha carana jeung jalana supaya para nonoman mika seneng mika cinta karena seni budaya urang anu keur digarap. Tah eta Bang. Gampil Cing, gampil. cing, cing, Kumaha? cing, cing, Lamun malikir mah. cing. Apaan barudak SD, SMP, Laras, SMA. SMP, SMA. Aya kepala dinas. Tah. Sok tugaskeun ka kepala sekolah naon hesena. Da calung mamura sajuta Tah 250. geuning. Hah? Pan urang teh nya pada intina aya kunaon loba ngariung, loba ngobrol, Nya? solusi jeung motivasi teh. Ya. Naremongan. Jadi Jadi meureuna salah sahijina kumaha carana sangka nonoman urang mika cinta mika resep kana seni urang. Mohon. Eta aya hiji wieu pan Mohon. gagasan. Mohon. Urang datangan ka kepala Kepala dinas. dinas. Kepala dinas. Da keur mah istilahna naon? Peperih mah atuh kepala dinasna sorangan teprak. Nya? Sok ayeuna urang-urang rojong ku Tah, salara. gitu. Da sabenerna mah urang teh teu mere contoh Insya Allah khusus namanya. kepala dinas pendidikan orang congkeang. Tah eta tah gitu Urang benernya. congkeang ya. Aduh, Pak hapunten ya Eka, kepala dinas. insya Allah mudah-mudahan ayeuna ningali ketowel. Tah gitu. Laras gitu. Maksud urang kikian teh supaya nonoman Tah motivasi. Tah. Jadi pada intinya Ya. mah urang kikian teh lain istilahna adigung, adiguna, Ya. agul ku payung butut. Tah, Kan gitu. urang mere motivasi Mohon. khususna ka para nonoman. Mohon. Gitu nya. Jadi Tah kieu gitu. Pak benernya Mohon. urang Kumaha? mencari jalan. Tadi Ya. pancek Pak saha teh? Pak Iden. Pak Pak Iden. Iden. Mohon. Geus aya kudu aya solusi. Laras. Urang mencari solusi kumaha carana supaya barudak urang resepkeun. Tah Ya. eta. Ah. Sok kumaha we anteur heula sakayang budak urang Sugan supaya resep. atuh ye. Ti pihak dinas teh katoel. Ya da kajian ka pihaknya saya budakna teu resepkeun mah anger moal Teu kieu maju. kieu. Mudah-mudahan ti pihak dinas katoel dikhususkeun ka tiap sekolah. Heeh. Cing ye aya kurikulumna dina acara naon diajar nyalung ke Tah eta tampala ka model baheula mah gonang Heeh. nya tah sugan atuh jeung sugan pan urang mah sakadar upaya nya Da ari salaras nama ieu. kumaha Budak mah kumaha kolot. laras bener Lamun misalna kieu ya, sanajan budak teu daek kumaha we sarana disingsionan diolo da bakadaekeun. Ayeuna urang ngacuna ka SPBS Sumedang Puseur Budaya Sunda. Laras. Sok atuh piraku teu bisa. nah Ulah nepikeun ka budak SD budak SMP teu terang nu kumaha sih calung. Aya Pak loba teh. Teu bijakeun mah. jadi pada intina kieu beren lamun misalkan dikhususkeun mah dina kurikulum aya pelajaran tina teu resep oge Jadi sugan resep. atuh jadi resep Tah, lamun geus eta. resep jadi cinta Tah, aya geus eta. cinta pan kawin lain gitu Laras ari dina kurikulum mah tangtos moal aya Laras, man paling laras. oge aya dina ekstrakurikuler. tah eta Ya, banyak sok nya minimal nama eta seputus gitu. pramuka pan ekstrakurikuler wajib. Mohon. Aya seni ge seni anu berkaitan jeung Sunda da Laras. kurang ingat ka nu SPBS ceuk abdi ge datangna kudu ti luhur bakal bisa. Laras Ai dina mudah-mudahan seni mah beda. mudah-mudahan Pak. anu di luhur bisa Ai dina seni mah beda. Hiji boga bakat. Laras. Bakat anu bawa sorangan, Laras. bakat anu diajar, Laras bakat tinu turunan, Ya. bakat ku butuh. terutama eta mah Dina seni mah. Ai model urang nu bakat ku butuh mah. Nya kena teh kali itu teh bakat ku butuh. Tah kitu nya. laras. Tapi genteng-genteng ulah potongnya. gitu, meureun. Da meureun ayeuna seni calung teh upami teu ku urang barudak caricing Laras. bae tah manawi bahan mamanawian Laras. tos aya kieu mah aya calung SMTV insyaallah barudak nu nongton mah meureun. Tah gitu Ngan hanjaka ka songeang mah teu aya. naon teh Ieu teh teu aya larajo. oh Isuk pake pemancarna tomat. can nepi alah Terus aya streaming cenah Pak. tapi meureun Ya barudak teh sok nanyakeun cenah Pak pajar Bapak sok nyalung ka SMTV tapi teu aya. Eueuh ka di mah barudak cenah gitu. ya mudah-mudahan ke urang ngobrol ka Kang Ipo Tapi Gitu, ieu tah. anya Nya. ulah pondok pangharapan Laras. nya pan aya streaming aya YouTube Laras. ini aya tok-tok aya TikTok Aya tok-tok. gampil ayeuna mah ayeuna mah moal aya nu teu bisa zaman ayeuna mah Laras. pasti bakal bisa bae laras gitu dah tong Pak Karya entong-entong cek paribasana ukur urang hayang lalajo siaran kieu laras ayeuna geus canggih nya tuh
Manya di negeri batur mah bisa nyeun Dah, nyeun gitu. budak di beuteuk batur. Tah gitu. Manya urang teu bisa atuh. Laras pisannya. Atuh orang kintun-kintunan wae nya ka urang Jatinunggal, sajatinunggal. Urang Pamulihan, sapemilihan. Urang Tanjung Sari, urang Ujung Jaya, Saujung Jati Jaya. Gede, Oh. urang Songeyang, Buah Dua Surian. Tuh urang naon teh? Jatinangor. Jati Hurip, Jati Hurip, Sumedang Utara, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimabraja. Cimalaka. Alah capek seputar kabeh mah. Pokona kum kasadayana anu nuju Malihan mah tadi manco. teh aya nu ngagelecis. Naon? Aya nu hoyong di kintunan cenah hoyong Oh, saha? disengol. Eta teh Umi Sekar. Oh, Mi Sekar. Oh, Nu di mana teh? tinggi geureun paranti urang latihan. Oh, mun. Ti tukang naon? Oh, gedung kesenian. Gedung kesenian. Mohon atuh gitu. haturan ka Umi. Haturan ah. Ti gedung Mugia kesenian. manconya. Pokona teu dibiji-biji anu nuju manco nonton SMTV eces pisan, Laras. mangga wilujeng nonton kieu. Laras. Hah? Nya ieu wilujeng kaset SK22 lihat lah. Tah gitu. Ka-12. Iki ada gintunan, ka Bapak Oyo di Majalengka. Ah, ka Bapak Oyo nu aya di Majalengka. Pak Oyo Mugia anu di aja Majalengka nuju kitu manconya nanti sekeluarga. PSC atanapi Tah, gitu. khususon ti Jang Karma Asmara gitu. Sasmita nonton Leho. Tak gitu Bang Inten lah. Pak, supaya Hah? saya nyangkolong kana waktu Bang Inten. Laras, mangga. Ya. Intunan ke orang Sumedang, Sumedang khususnya orang Majalengka sama Majalengka. Pokoknya betul di wiji-wiji dikupkeun banyak. Nahanjeun bet ngalangkah kapan anjeun mages mulang tunggal kareta pamungkas nyuat kagak nyuat kagak nu coba atuh geramulah ulah teras ngagamahan tangturaga asali lu bingung nyalindo bingung nyalindo diri tu banyak tidak rasa karena rasa kunteng-anteng mata luas mata nilai diri tu banyak tidak rasa karena rasa kunteng-anteng mata ke mata nilai nu hengalatu geramula ulah teras ngagamahan tangturaga asaling lu bingung nyalindo
oge ka Umi Sekar oge ka pun bapak nu aya di Cikanang Cikanang make moho gitu hilap menuju Mancong khususna Abah Acong anu aya di Mekarsarwargi mohon madingungkeun we Tanjung Sarinya oge teh hilap kana aya di Cilebu ya menuju Mancong kareta pamungkas nyuat kagagah nyuat kagagah nu cobi atuh tong kapan anjeun mah geus mulang tunggang kareta pamungkas nyuat kagagah nyuat kagagah matak luas matak nina diri tumanya tina rasa kana rasa kuntrengan matak luas matak nina Hengalatu geramulan ulah teras ngagaman tangatung raga saling lu